awwalu utawi pasol kang awal fi bayani huquqiz zaujati iku tetep ing dalam martelakeun pirang-pirang hak bojo wadon al wajibati kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Allah Ta'ala fi suratin nisa'i ing dalam surat An-Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wallahu a'lamu bimuradi wa ashirulan ngarewangi sira kabeh hunna ing nisa bil ma'rufi kalawan kabecikan. Ai bil adli tegese kalawan adil fil mabiti ing dalam tempat turu wan nafaqati lan nafaqah wabil ijmali lan kalawan ngaelokeun fil qauli ing dalam ucapan. Wa qala lan ngandika ya Allah Ta'ala fi suratil Baqarah ing dalam surat Al-Baqarah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wallahu a'lamu bimuradi. Walahunna lan manfaat kadue nisa walahunna lan iku manfaat kadue nisa alal azwaji madarat ing atase pirang-pirang bojo lanang mithlul ladzi utawi seumpama perkara lahunna kang manfaat kadue azwaj alaihinna madarat ing atase nisa minal huquqi nyatane saking pirang-pirang hak pil wujubi ing dalam wajib wastihqaqil mutalabati lan murihak menta alaiha ing atase hukuk la fil jinsi ora ing dalam jenise bil ma'rufi kalawan kabecikan aibima kalawan barang aibima tegese kalawan barang yustahsanu kang den bilang bagus iya ma syar'an mungguh syara min husnil usyrati nyatane saking bagus ngarewangi watarkid dorori lan ninggal madarat minhum saking azwaj wa minhunna lan saking nisa. Qala Ibnu Abbasin ngandika sapa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mana zalika ing makna mengkono ayat inni satuhune isun ahabbu iku demen isun an atazayyana ing arep yentah mapaesan isun limroati kadue wadon isun kama tuhibbu kaya oleh demen iya imro'ah anta tazayyana ing arep yentah mapaesan iya imro'ah li kadue isun hadhihi layata maca isun ing ikilah iki ayat walir rijali alaihin darajah walir rijali lan iku tetep kadue pirang-pirang lanang alaihin ing atase nisa darajatun utawi darajat ae padilatun tegese kautamaan fil haqqi ing dalam haqqi min wujubi taatihinna saking wajib nurute nisa lahum kadue rijal lima karena barang dapau kang aweh iya rijal hu ing ma ilaihinna maring nisa minal mahri nyatane saking mas kawin wali infaqihim lan kadue marabane rijal fi masolihihinna ing dalam pirang-pirang kamaslahatane nisa.
Al faslul awwalu dina ieu pasol ya. Pasol pertama fi bayani huquqi zaujah. Eta dina nerangkeun hak-hakna seorang istri anu wajib dicumponan ku salaki. Anu wajib kanu jadi salaki. Nah, jadi pasol awal ieu awewe menang. Pasol awal mah awewe nu menang. Ke pasol kedua lalaki nu menang. Tuh, akhirnya pakekeh bubar. Ieu mah keur carita aya hak seorang istri anu kudu dicumponan ku salaki. Qala Allahu ta'ala ngandika Gusti Allah fi suratin Nisa dina surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiru kudu ngarejengan maneh kudu mempergauli maneh ka pamajikan bil ma'rufi dengan cara bagus. Tuh, jadi boga pamajikan teh kudu direjengan sing bagus, kudu dibaturan sing bagus. Aya bil adli tegas namah dengan cara adil. Fil mabiti ketika hees marende wan nafaqah nganapakohan teh sing bager sing bagus. Tuh heesna ulah ditindihan, napakohna ulah leutik teuing lamun aya mah bikeunan. Ayo mah kumaha tuh? Wabil ijmali fil qauli jeung kudu ngabaguskeun dina ucapan ulah nyampe aya bahasa KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Eta mah serem. Da eta kudu sing rapi, kudu bagus. Ucapan ge sing bagus. Ieu geus dibaguskeun bikangna. Waduh. Geus lah kumaha itu. Nah, sing bagus. Neng gelis amat. Masyaallah. Bager jasa. Kok mau dicandung mah. Wah, aju melotot bae. Sing bagus ngomong teh. Sing lembut. Ieu bager amat ieu bahasana tumben cenah. Aduh, horeng aya kahayang. Horeng mantas ulin keur peutingna. Aduh, ya Allah. Wa qala ngandika Gusti Allah dina surat Al-Baqarah walahunna mithlul ladzi alaihinna walahunna etap tetep pikeun seorang istri mislul ladzi alaihin samodel perkara anu kudu dicumponan. Artina awewe boga hak kanu jadi salaki, salaki ge boga hak kanu jadi awewe. Mana atuh kos tadi teh hak-hak anu wajib wastihqaqil mutolabah meunang ditagih. Tuh, bil ma'rufi kumaha carana nyumponana? Bil ma'rufi dengan cara bagus. Bagus cek saha? Aya bima yustahsanu syar'an tegas namah dengan cara anu dipika bagus mungguh agama. Min husnil usrati tina bagus mempergauli hirup berumah tangga ulah ribut mulu. Tuh, air ribut sakali dua kali mah wajar lah ngaranna ge manusiawi ngan ulah teterusan. Tuh, ulah teterusan. Kumaha carana? Buang sifat gengsi, buang sifat ego. Urang ngaragap sakabehna. Ragap dadah. Wa tarkid doror tinggalkeun kamadaratan minhum wa minhunna. Rek tina salaki, rek tina seorang istri, ayo tinggalkeun anu bakal nama darat mah. Lamun ribut bae mah bakal nama darat jang naon atuh. Eta tinggalkeun nu bakal nyeun madarat.
Iya ngopenan awewe sejen bakalna kanyahoan, lamun kanyahoan bakalna dardor, ulah atuh ulah diudag kena nyamperkeun ka imah tah geus nyamperkeun beja dardor di bae eta tinggalkeun naon anu bakal jadi madarat dina rumah tangga, tinggalkeun inti nama supaya ulah pisah kumaha carana pertahankeun sebab urang teh nikah teh nyekelan amanat Allah, nikah eta nyekelan amanat Allah. Qala Ibnu Abbas ngandika Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna zalika ari makna ayat tersebut teh kieu cek Imam Ibnu Abbas Inni uhibbu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Cek Imam Ibnu Abbas ini kula teh uhibbu resep an atazayyana limraati resep berhias pikeun pamajikan kula kama tuhibbu sakumaha manehana ge resep berhias pikeun kula. Jadi lalaki kudu ngabaguskeun pikeun awewe nage kudu ngabaguskeun pikeun salakina, ulah ngabaguskeun jang batur bae eta bahaya, bisi batur anu resepen kena. Namun batur geus resepen mending lalaki jeung lalaki mah moal timbul, lamun awewe nu resepen boh bahaya Mang Ojan nya hade Mang Ojan bisi loba nu resepen ka Mang Ojan kuaring geus mulai tenar ya Mang Ojan naik daun ya ada Mang Ojan aduh ulah peuting teuing balikna aduh bisi mama waleungeun batur nah eta walir rijali alaihinna darajah tetep pikeun lalaki suatu darajat kaunggulan ngelehkeun awewe tetep lalaki leuwih unggul tibatan awewe dina masalah hakna min wujubi taatihinna kudu dituruti ku awewe eta salaki teh karena naon karena lima dapauhu ilaihin karena lalaki lah anu mikeun anu mere tina emas kawin lain awewe nu mere emas kawin ka lalaki tapi lalaki lah anu mere emas kawin ka awewe metak kudu nurut awewe kanu jadi salaki yang penting ulah dititah maksiat ai dititah maksiat mah ulah nurut ulah daek wali infakihim fi masolihihinna jeung karena lalaki teh maraban ka awewe maraban lain maraban beteng bae maraban pendidikan eta kewajiban salaki maraban eta wajib salaki teh ngabejaan masalah hukum agama masalah salat mun awena teu bisa salat masalah wudu kudu dibejaan mun awena teu bisaeun masalah haid kudu dibejaan kumaha lamun haid jam 12 kumaha lamun haid endek ka asar kumaha lamun suci endek tereh bea ka salat zuhur kumaha lamun suci endek tereh bea ka endek tereh kana magrib eta aya kudu dibejaan eta teh penting ilmu eta teh matak seorang lalaki kudu pintar aing mah bodoh tah urang kudu daek tatanya lain saheuk nanya atuh kudu ngizinan ibu-ibu ngaji tah gitu yang penting ulah lepas kontrol ulah nyampe ngaji keluar balik deui bahaya eta eta jadi awewe kudu nurut kana jadi salaki selama lain dina maksiat lamun dina maksiat mah ulah daek bahkan lamun awewe nyaho bahwa salakina menang duit haram eta ulah daek narima sebab lamun ditarima bae atuh sarua dorakana sarua ruya nah mudah-mudahan orang selalu diberi sehat ku Gusti Allah selalu diberi daek dina ngaji sanajan paribasana ngaji nangan 1 menit 2 menit 3 menit
Mudah-mudahan ulang urang teh henteu dibere bosen dina pangajian. Mudah-mudahan dijembarkeun rezekina sakabehna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.